Cek, keur naon? Ketempona? Keur diuk. Nah nanya. Ek minta kos-kosan, Cek. Minta melak. Meuli. Ucu mah pelit teh ka bina-bina teuing. Jaman kieu minta meuli. Sakarsa. Geuseup ah. Nangan dengan sangu ka balong. Gane menang anak jair anak nila mah. Juga pisan dengan sangu karsa hayang rada mirasa ini. Pantes jeung sambal cikur. Hayang rada mirasa tuang aduh. Sepula. Baiklah ku daun hui ge sugan menang bawal atau gurame. Hesenya anggut atuh da. Jeung aya meri teh saha meri teh cenanya. Ganggu pisan buku hayang dengan sangu teu meunang wae ieu teh. Jeung aya meri sagala. Hese teh da nyanggut teh aya meri mah. Mang, keur naon? Atempona? Keur ngeuseub. Oh, kan ngusap ieu teh. Geus meunang acan. Pogo hese tuh aya meri ting saha hese pisan da nyanggut. Ya boga eupan jitu arek. Aya naon jang? Kaleci. Nyanggut mah. Moal. Jang ka arek hese teh. Bae da geus saya. Pogo hese nyanggut teh jeung hareuyan wae ka kolot teh. Kajian ngabejaan budak teh. Mere eupan ku kalecinya mah nyanggut atuh. Aya keluaran di zaman kiwari budak ngaharian ka kolot. Nya asa kacida-cida pisan. Bae dong yang mulai ada kira budak teh. Gede heureuy pisan ka kolot teh. Nyir. Aya keneh euy aki-aki bedagong teh. Pale dog sia ku ingat tuman aki-aki kitu mah. Mang, Woi, taya eupan jitu mata. baba lu can. Woi, budak. Aduh, hese teh bae euy. Kamaran acara repi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Nyi, Alhamdulillah. ada ka Mang Adem. Di mana ya? Abi teh rencangan sakola ti pae nuju SD, hoyong papenak meuni sono tos tahun-tahun. Oh, bade ka bapana. Nuhun, bade hoyong papenak kitu tos lami. Penting pisan teh bade ka bapana. Ai penting-penting geuting teh bade nyamut bedog gitu tuh geuning aya baralak di Lebak Balukang, anak di Cacad gitu. Teu di pisan suluh. Mun abi mah ngawartosan nya. Ai gitu. Mahade aya nama untuk penak ting bapana teh nya. Nuhun. Aya nama segala dicanak, bunting, pesok, bedog, Asieun atuh kitu gaji, parang. Tukang ilmu naon bapana teh jadi kitu da. sararieun kade atuh mah. Nya abi oge sieun bisa bumi oge abi teh. Bade namut bedog eta bade masihan atuh moal. Dicanak ku bapana pokok segala dicanak aya nama. Oh. Gaji oge dicanak Kade atuh neng nya ulah nyadia-nyadak nu kitu atuh nya. Nya da Adi teh damang kitu mah manawi teh sanes manawi teh ieu sehat bade namut bedog teh damang itu balukang tuh dihanap keur bade disiksikan teh kudu suluh. Udah ngageblak panginten aya nama sakedik. Mohon. Da kitu geuningan aya mah. Mohon atuh wios martoskeun anya teh tanya rencangan ti payun. Mohon. Nuju SD kita hoyong Punten penak. kata salah sabi jeung sieunan ka hade bisa penak di mana wae hati-hati ya namanya. Mohon atuh. Mangga teh nyanyi. Mangga. Benang oge ditipu sia. Bapana geus mulang. Iya, Mana laukna? boro-boro ieu teh meunang hese aya budak itu si babal tuh nganggo wae. Itu keur milun seuneu nang wan disek di beuleum. Teu meunang. Lain aya nanyakeun. Saha deui? Cenah babaturan sakola baheula. Rek naon cenah? Saha ngaranna? Diijah gitu asana mah. Sugan eta rek naon cenah? Ibu teh mah rek nginjem bedog. Padahal pada ngabitkeun ya meureun perluan eta teh kalah suluh jigana. Ka mana tuluy na? Tuh kali itu ieu teh diampihkeun ku mamah bisi diinjem, bisi ruksak.
pelit sudah teh pira ge bedog manikot teu dibikeun nginjam keur ngasuluh meureun karunya. Tuh kapan itu tuh. Ada tuh nya karunya teuing si Ijah rek ngasuluh meureun. Ijah. Iya bedog teh. Anjir si Adem nyaan gelona lah yeung. Aing ya Allah, gue ki deukeut cenah cacat aing. Ijah. Iya bedog Ijah. Tolong! Tolong! Tolongan ya! Tolong! Iya bedog. Iya bedog ya. Awas lah katuh. Jadi sadar geura ngahoreyan mereka kawas lah. Awas ya. Awas.